Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya-barayana Kang Haji Channel. Aduh, alhamdulillahnya baraya. Ya, baraya-baraya Kang Haji Channel dipasihan kesehatan, kemudahan, kelancaran Gusti Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah baraya ya. Tadi parantos panen cau baraya ya, cau nangka sareng cau muli ya. Kang Haji Bana sareng si bungsu. Nah, kumari kita ya Kang Haji Channel masih kena dinas di Bandung, jadi terpaksa kami bertiga panennya tuh ya Kang Haji Banda Kang Pecoy nuju ngaso lah ada jauh baraya teh di kebon pakuan ke kebon cau teh baraya tuh. Assalamualaikum Kang Haji. Waalaikumsalam. Aduh tuh ya alhamdulillah ya biasa panen Kang Hajinya. Iya. Masya Allah tuh. Baraya tinggal ya. Kayak di peyuman Pak Haji emang. Kumaha? Kayak di peyuman bener. Di puyem aku make karbit. Pami mah dipeuyeum baraya karbit cenah pami cau muli mah digantungkeun tilu dinten ge asak baraya tuh. Masya Allah kamari parantos panen kangkung. Terus teh panen sosin. Ayeuna ditambah panen cau baraya, Masya Allah nyata. Urang ku bersyukur mah insyaallah baraya menikmati, tinggal menikmati. Kan dia kamu pernah nih tapi kalau ngewe ya. Kalau ngewe. Kalau ngewe. Iya dah. Aduh. Iya baraya teh. Jantan baraya hidupna para petani teh susah senang baraya. Jadi aya susahna, aya senangna. Tah senangna naon nya? Ieu teh baraya hasilna. Pami susahna mah kumaha Kang Haji ya para petani pami susahna Kang Haji? Nah, hari susahna lagu penanaman. Penanaman jaga pupuk Ya. Buat kendalana nya panyawatna teh. Oh, jadi si tanam bertani ge panyawatna nya. Oh, iya. Sugan teh urang-urang wae panyawat teh. Ci panyawatna naon wae Kang Haji? Ya, kadang-kala ku ulam. Orang hilut ulam teh nya. Jadi lamun panasnya tarik mah tangkal teh ku ulam. Oh, jadi pun panas tarik mah. Ya. Ai urang mah nya mun panas kablentrang da nya. Jadi rosak jangar gitu. Asal panas hate gitu. Ah, eta geus bobo didinya bungsu panas hate didinya mah tah ulah boga sifat panas hate dinya teh nya Kang Haji nya. Goreng boga panas hate teh. Mata cek abah di dia mah tong rudat tah gitu. Lamun ayeuna mah cek Kang Haji Banda mah kieu. Lamun cek Kang Haji Channel mah tong rudet. Ayo cek Kang Haji Banda mah wow ngebul. Aduh tuh baraya. Aya we slogan-sloganna teh baraya. Pami jalan baraya. Pami Kang Haji Channel mah nu penting mah tong rodat. Tah, pami Kang Haji Banda mah wow ngebul. Jadi ngebul teh baraya ya maksudna teh urang teh nya model dapur kudu ngebul Kang Haji nya dah. Udut kudu ngebul oge gitu nya. Model urang angkat-angkatan kanu motor, kanu mobil ya kudu ngebul nya teh meser bensin baraya tah gitu. Jadi amun mas takang ngebul kumaha tuh? kudu di banyu eta mah di mun ngebul mah. Nah, jadi kurang teh dapur kudu ngebul. Ya. Rokok kudu ngebul. Sagala ge kudu ngebul mah aman sejahtera. Aman pokona mah hariwangnya. Nya tah ulah sampe kieu. Ulah sampai ayeuna menerkeun mesin tadina HD jadi rusak jadi lamun tungtung mah konslet ngebul. Oh Masya Allahnya baraya tuh jadi baraya susah senangna jantan petani teh nya kitu teh baraya pami senangna nya alhamdulillah ya modas kieu ya urang panen baraya alhamdulillah. Nah pami susah namanya kitu teh jadi pami panas teuing mah cenah cuaca panas kana cau masuk aya hileud non ulam teh jeung sajabana baraya tajanten kangge ka para petani-petani tah urang teh kudu semangat pokona mah semangatna libatkan Allah dalam setiap urusan jeung deui urang kudu bersyukur Kang Haji nya erek panen alit atau ageng ge tah kudu disyukuran gitu. Jadi dituangna oge raos baraya Masya Allah. Jadi ulah sampai kieu. Jadi sifatna jelema mah ulah kieu. Kumaha Kang Haji? Ari batur nu melak urang nu panen ulah sampai kieu. Tah kitu nya.
Nah, tak saya paribasanya nu melak-melak, anu panen-panen tah gitu. Nya kasih seueuran mah kieu contoh abdi. Nya, Kamari model cau nangka geus gede. mohon. Abdi mah ngagidig we. Ngagidig ti Di dieu teh nya. kampus teh. Nya. Pan nepi ka ditu nonggeng teh tangkalna cauna teu aya eta. Tuh gitu baraya jadi cenah anu melak-melak, anu panen-panen tak urang ulah boga sifat gitu baraya. Sok lamun urang hayang cau, hayang nosok melak gitu nya, da insyaallah pami urang naku leket, ku rajin, sering nyebor, pami tatanen kangkung atau naon insyaallah kayak aya hasilna baraya. Nah sapertos ieu ye. Si kami ya ku rajin ku ieu mah tah ieu hasilna baraya. Hasil perjuangan dan doa gitu Perjuangan Pak Haji. teh tuh, ieu teh pami ka pasar mah sabaraha ieu teh baraya tuh. Nya da ieu mah da kangge opieun lah biasa we Ya kangge bakeur ngopi we. ngopi baraya. Tapi mohon kangge ka dikintun ka pasar mah datos disiapkeun Kang nya. Oh, disiapkeun. beda deui. Tah. Aya 5 turuy. Itu 5 turu itu saksi itu saturuy. Saturuy itu. Jadi cau mulai mah duka sabaraha di pasar teh sa kilona teh duka 8.000 duka sabaraha baraya lah. Nah, itu ka pasar mah benten deui nya. Jadi abdi mah kieu. Lamun diical ka pasar, diical ka pasar artosna mah sabaraha. Eta Bani keneh dituang. Tah nya. Di kampus seueur Mohon. wargi-wargi nu darongkap. Nah, Jadi eta ngaraosan sadayana. Tah eta Jadi nya. berkah itu Pak Haji. Berkahnya. Jadi sakedik oge berkah eta kasetnya eta teh. Jadi urang teh dari sebelum orang masihan kanu sejen teh sebelum ical kanu teh sok pasianna tatangi Oh, ngasaan capek-capeknya. iya ngasaan ieu tatanen urang teh gitu. Jadi saling berbagi insyaallah pami urang saling berbagi sodako insyaallah pasti dilancarkeun sodako teh sanes acis we atuh naon Kang nya model tuangeun hasil panen samemeh urang ical ka pasar atau ka naon teh bagikeun heula ngaraosan tatagi nu caket gitu. Iya Kang Haji Bana ya sareng si bungsu aduh ieu teh kurang Yang hiji si Abah ya teh tah ya aya. kurang hiji ya teh aki-aki rabigna teh aya baraya pami aya aki-aki rabig mah baraya teh riweuh pokona mah tiap arek panen cau kangkung atau naon baraya ieu nya pami aya aki-aki rabig Haji Channel wah geus baraya riweuh arek arti ti awal tapi ke akhir arek teh aduh pokoknya mah orang doakeun lah Kang Haji Channelna anu nuju dinasnya di Bandung mugi cing dilancarkeun pokoknya mah jasa comeback deui ka kebon Pakuan gitu barayanya Nya. tah kitu panginten Pang Hajinya Nya kitu. pokoknya mah lah ka baraya-barayana Kang Haji Channel tong hilap seueurkeun rasa syukur ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tah ieu Kang Obos anea Obos di Majalengka sareng Kang Deni Setiawan Deriawan gitu pokoknya mah ya Kang Denis Deriawan Setiawan pokoknya 1967 pokoknya mah pami hoyong cau mah amang wae ka kebon Pakuan tak kitu panginten baraya kin ke dilanjut deui pokoknya mah tong hilap nya seueurkeun rasa syukur mugia baraya-baraya Kang Haji Channel dipaparinan kemudahan kalancaran berkah sinareng lancar jaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.